saksi nikah lurah tesa sapasek lantaran lurah na ieu mayoritas lurah pasek mabok aya di lurah zina aya di lurah naudzubillah nuhun teu tetapi cuman mayoritas pasek geus ulah sok disaksian ku lurah. Kula pernah pertikahan salah seorang saksina ada lurah dilarat ku kula. Rat saksi nikahna tertulis mah los lurah, saksi pengesahan mah tetap aya santri aya kiai santri jeung kiai nu deukeut ka Allah. Camat ulah kena jadi saksi nikah, bupati wali kota ulah, gubernur ulah. Ulah mah amanat bae besi cinta jasa ka pemerintah siapa punya lain ka Pudoli bae sarua ka Ki Subandi sarua kakabehan bae nu sok pemerintahan bae mah ulah sok ngabangga-bangga saksi nikah nah ieu amanat kula mah mumpung kula ieu hirup keneh jadi amanat ieu lantaran kula sering ngahadiran pertikahan asa bangga saksi na jelema-jelema pasek nah ieu sing hade turunan jaga kadituna naudzubillah min zalik wa min dari kieu ku sakieu ge ieu urang dihadiran ku kiai dibebener ku kiai maki sikana sakieu komong geus teu make dibebener ku kiai mantap kula mah sok rada galak jeung teuing diomongkeun ge nu penting mun kadeuleu ku mata kula mah dilaruskeun bae deuk resep deuk henteu bongan sia ngondang aing aya aing teh diondang mah lo sabodo sia ngan kasatungtung aing diondang aya di hareupeun ayeuna waduh saksina DPRD tukang korupsi belon gantung